lah euy di blok gitu mah geus. Lek, di mah ya naon? Aya nu amis durang mah, hayu we ka imah urang. Ah, masa? Asli loba nu amis ya makal ka masa. Wup, geus tong galelut sia teh. Geus daripada kieu mah. Geus nu bae ka imah PRT na geura. Aya we dah. Diherian mah. Mana? Alis. Idong si Lucky mah koplok. Stay cool. Masa sus urang ti heula mun nya tuan rumah pandeuri. Urang ayeuna urang dahareun ke gue nah. Pak. Heula. Boro atuh aya kayak gua ciucan manten. Hanya urang na bawa. Pas lagi dong mana mau dirinya. Apa ya aing baneus? Boro amat lah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah jahat. Regannya sama incu. Bodoh ah. Heula cicing ulah kasut. Cicing yang heula baju nu si Alek itu ya. Tah tingali yeuh tong ngoroting HP tuh loba tingali di mah urang mah tenggo aya lah pokona mah loba lah pokona mah. Beda jeung masih gitu tadi. Heeh, matak geuna. Itu mangan aya nu kieu buras jeung nu kitu jeung naon kulub sampul. Tah, matak geuna. Kaing itu mah tenggo, Bro. Heeh. Nah, Ieu geus ieu utang urang HP. Lucky itu teh. Aduh. Bodoh amat. Iya, baik. Udah saling ke tukang. Mun Ini pate. kamar si Alek ini. Nya, Apa? buka. Ini tutup lah ditutup. Besok lagi kita titah roti boga urang teh. Bah, ngopi bah. mun lah, mun di nanti. Ya sok tah. Siap. Mohon, Pak. Nah, turun sok. Payunnya mangga di payun. Si Abah teh ka mana we nembe ka dieu atuh. Beakeun mah teh tau pieun. Ini biasa guys kedatangan di Randa. Atuh siap betis dia deui. Ya, kadieu sia. Kela Abah eta cik randana paling mana? Hayang lah eta kadinya randa eta. Lek, tersalah mana beki Randa? Alun mana mah aing sok unggal malam minggu wet nyangan randa. Wah, monya. Heeh. Ini atuh urang. Hayu wae kalau. Randa wae lah. Telepo. Kemang ilu atuh papa. Soalnya si bunda terus diceraikan ku papa. Kela Pak. Nah, bet geus cerai. Lain bebeja heula tuh ka Alek. Hajeun we soal lambung syuting 2 episode. Nya ayeuna mah sakalian we lah nakeun anu anyar. Emang papa calon geus aya? Papa teh ya tuh mantan Pak Boy. Assalamualaikum Pak RT. Tos dongkap deui nya jalan mana? Kapan jalan pengker? Kapan pantona itu dibuka? Udah mending gini enggak dia? Kapan bunda teh tadi teh papendak sareng naik Siti di jalan. Bunda teh bade sakantenan lebaran sareng si Pak RT. Gitu ya. Sok tuh cari. Mana awas. Besok atuh pun saya gua di dia. Oh, atuh. Atuh bah teh Neng Siti di mana cari itu? Siapa atuh wae nya hadap sekedap. Kayaknya sini situ. Nyantos atuh sok abah teh ngelehan cari di handap. Gaskeun atuh lah. Kelek tang Sedinya aneh. Oh, Pak. Jadi ieu anu anyar teh nya atuh. bisa di Alek mah. Ai mamah di kamanakeun? Ya mama itu dipikeun itu. Nangis. Warga, aing mun hayang. Pere. Ieu ditampil namisna nya. Sok. Mangga. Segel keneh butuh ieu mah euy. Ke, ieu muka teh ieu kapangi.
Teras euy. Teras euy, Lek. Anjir. Kare raginang ni jero na teh di masih cuma raginang di raginang ai jiga teh nu amis bener. Udang kok siang mah. Bae we atuh raginang ge cek atuh ngahargaan sautik mah. Bosen. Wah, abah, aya kue favorit bunda. Tah di imah urang mah eueuh nu jiga kieu teh, di imah urang mah aya papais, aya wajit. Abah mah minta bunda beli nuki-nuki acan ge. Era tuh buntu ngomong teuing. Bisa ngetin dong. Raginang. Astagfirullahalazim. Atuh Pak RT, ieu mah rorongnya lain kue. Pak RT mah nipu we jadi jalma teh. Tadi si Ucup nu ditipu teh. Ayeuna urang. Edatna atuh bebeda ti batur. Tos, nying masalah kenting mamun. Kan urang ka dieu teh bade lebaran. Setuju. Nice. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.